Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'allimina wal muta'allimin wal mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahinal kiro pengatul aku pembuka acara anu kusibir hormat tokoh masyarakat, Bapak RW anu kusibir hormat, oke Bapak Lurah Al-Mujahidin anu kusibir, para bapak, para pemuda, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya puji kagungan Gusti Nu Maha Suci, rahmat kali salam, mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana wasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun kana parantos masihan kasayan dina wirbo dina raraga pangosan, mudah-mudahan sing dibalas ku Allah anu lipat ganda dihasilkan pamaksa dan aranjana. Para pemuda, para pemudi sadayana neraskeun kajian kitab Minhus Saniyah halaman di dimah 16 ya. Mangga para pemuda acara biasa hadir tinggalkan. Alhamdulillah di luar segeria nuhaladir so para bapakna bilih gaduh murang kali tos para pemuda sina ngararaji sina alang kata masjid ulah diantep wae di imah bisi jadi musuh sing jadi papaes anak teh orang logat heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma simni bil Islam qaiman waqsimni bil Islam qaidan wa raqidan wa la tusbit fi aduwan wa la hasidan. Etanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah iksim muga nariksa Gusti ning ka abdi upami ain
alif sim ngangesod eta ngariksa upami kusin isim ngaran eta mah nya kitu tah dina basa Arab ieu mah alif ain nya sim alif ain sod upami alif sin ismin eta mah ngaran isim mugi ngariksa Gusti ngajaga Gusti ni ka abdi bil islami kalayan Islam ko iman bari nangtung wa simni sareng mugi ngariksa Gusti ka abdi bil islami kalayan Islam qaidan baina calik aurokidan atawa nyangkere teh naon nyangigirnya nyangigir walatus mi jeung ulah ngabungahkeun Gusti piya di abdi aduan kana musuh intina mah ulah ngabungahkeun ka musuh wala hasidan jeung ulah ngabungahkeun barakallah kanu hasud Allahumma ya Allah inni sayakosna abdi a'udzu eta nyungkeun pangriksa abdi bika ka Gusti min syarri kulli zabatin tina kagorengan saban-saban sato galak maksudna anta ari Gusti ahidun eta anu nyegah binasiyatiha karena galakna itu dabah sasatoan wa as'alu jeung nyungkeun abdi ka Gusti al khaira kana sae alladzi anu biadika kalawan kakawasaan Gusti kafa tah nyukupkeun hu ka itu jalma saha Allahu Gusti Allah ma kana perkara ahamma anu ngabingungkeun itu perkara ka itu jalma minal jinni tina jin wal insi jeung tina manusia wad dawabi jeung tina sasatoan atau sakitulah. Para pemuda, para pemudi sadayana neraskeun kajian min husaniyah anu bahasan masih keneh tentang bab doa. Bab doa. Naon ari doa teh? Minta
pamenta yakin doa pasti bakal diijabah. Ud'uni astajib lakum, pek anjeun ngadoa kami rek ngaijabah. Ulah boga dina hate kayakinan yen urang ngadoa unggal poe geuningan teu aya ijabah doa, ulah goreng sangka doraka. Yakin pasti doa diijabah. Ngan kunaon teu acan dicumponan wae kahayang. Pemuda, bentuk ijabah hiji aya anu ngahapus kana dosa. Bentuk ijabah dua aya anu mengkolkeun tadina nek menang musibah jadi henteu. Bentuk ijabah aya anu dikontankeun. Urang mah jiga nama bentuk ijabah naon tah? Ngahapus salatana dosa nya. Loba teuing dosa lain tadi ijabah kade. Ijabah doa boa jadinya alitan dosa urang, makana ulah eureun ngadoa. Ulah lireun urang minta da loba pangabutuh. Selama urang hirup pasti boga pangabutuh, bari pangabutuhna silih ganti. Sing yakin urang yen anu mere pangabutuh teh Allah, ulah jauh jeung anu mere pangabutuh saha Allah. Golongan kahiji ijabah doa dikontankeun golongan saha? Para nabi, para rasul. Itu ijabah doa na kontan. Ijabah doa. Buktosna kisah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina waktos perang. Harita pasukan muslim dipiwarang mundur. Alatan bekal dina waktu perang seep. Tuangeun leuteun seep jadi naon leuleus mun perang teh batal eleh. Aina dipiwarang mundur. Dalam mun dituluykeun ge pasti batal repot eleh atuh. Kumaha tah? Akhirna malundur, Rasul ngadua, tos ngadua rema Kangjeng anu mulya asalna kieu ngadua dikieukeun ngocor eta cai tina remah-remah Kangjeng Rasul. Ijabahna kontannya kontan. Akhirna ditaranean di leuut, bahkan diwadahan kana wadah cain pagi perang dan kalau cai jag-jag deui tah perang deui. Bentuk ijabah ranking kahiji golongan para nabi tah kontan eta mah ku Allah diijabahna. Saha deui aseueur Nabiullah Musa alaihi salam itu ahli munajat, di mana Kangjeng Nabiullah Musa kenging wahyu di Gunung Tursina. Dawu Allah wa kallamallahu Musa taklima. Kisah ayah hiji keluarga miskin. Anjeunna tos teu kiat tina kamiskinanana tapi ahli ibadah. Hayang loba hirup teh ulah miskin wae atuh kumaha? Nya aya anu masihan masukan cebi tepangan Nabiullah Musa anjeunna mah ahli munajat nyuhungkeun ka Allah ngalangkungan munajatna Nabi Musa hayang beunghar eta dipasihan masukan kitu teh angkat suami istri ka Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
bade aya tersanaon ieu asararewa suami istri suping manawi Gusti Rasul ngahaja abdi ka dieu sejak silaturahmi ditarima. Kaduana abdi teh aya kaparyogian manawi teu kaabotan abdi nyuhungkeun kasalira dina waktu salira munajat pan nyuhungkeun ka Allah abdi hayang beunghar jujur tah jujur kumaha tah Nabi Musa masihan lampu hijau saya Nabi Musa Allah anu bakal ngahasilkeun ke kaula rek munajat heula sugan aya jawaban ti Allah jeung ayeuna mah aruh heula anjeunna enjing aya teu aya jawaban ti Allah dipanggil ka dieu mangga ya Rasul wengi Nabiullah Musa alaihissalam munajat ka Allah intina nyuhungkeun ka Allah hoyong dibeungharkeun eta sipulan kumaha akhirna aya jawaban ti Allah hei Musa kaula rek mereka beungharan kasipulan ngan ku kaula dibatasi ukur 1 tahun. Alhamdulillah aya walaran nya enjing-enjing teh Nabi Musa miwarang pangmanggilkeun sipulan mangga sumping deui ka Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha ya Rasulullah aya walaran? Alhamdulillah aya walaran ti Allah. Allah rek mere beunghar ka anjeun ngan dibatasi ukur 1 tahun. Bunga tah ceurik ya Allah. 1 tahun ngan eta teh ahli ibadah. Wih kagumina Allah Maha Kawasa kun payakun beunghar tah ijabah Nabi ko kontaneus teh ngan eta kabeungharan anu dipasikeun ku Allah ka sipulana ahli ibadah yunfikuna amwalahum fisabilillah sebagian hartana diinfakkeun di jalan Allah da teu beak-beak eta hartana teh kalakah bertambah wah berkah buktos nyata tah jami ahli sedekah jami ahli zakat moal seep hartana moal ledis hartana kalakah tambah berkah luar biasanya tah eta contoh naon ijabah para rasul kontan nah ayeuna ijabah urang kontan teh Allahu a'lam kumaha urang baranya ngan ulah putus asa aing mah unggal ka salat ngadoa geuningan teu aya perubahan kieu keneh gua Allah teh teu ngadengieun ka urang dari goreng sangka ka Allah darata nu aya teu niat urang ngadoa ibadah sanajan teu acan cumpon di dunia geus meunang ganjaran ku sabab niat ngadoa ibadah kanti jadi ulah putus atuh ngadoa makana tiap salat ulah tepi ka eureun ngadoa teu ngadoa teuing rikum dorobog jeung anu doa henteu komo wiridan ye punten pemuda wallahu yabdabu intaraka su'alahu Allah bakal ambek ka jalma nu tara daek minta ka Allah minta di dinya naon ngadoa atuh teu wiridan ge ngadoa mah ulah ditinggalkeun leres teh hayang dibenduan ku Allah naudzubillah dibenduan ku Allah boro-boro dibenduan ku Allah dibenduan ku pamajikan ripuhnya leres teh jet ripuh dibenduan ku majikan moal dibere penting eta cenah komo ieu anu ngabenduan Allah kasaha Allah bendu teh ka jalma nu tara daek ngadoa tiap salat beunang ka keterangan eta tiap salat teh si eta mangan ini teh boga pangabutuh teh Allah teh ari mana sia
gaduh Gusti geuningan jiga anu teu boga pangabutuh likum-likum dedag-deg wae ya cuma itu ngadua-dua acan makana naon kahayang naon cita-cita hese dicumponan ku Allah tah makana di dieu ngadua Allah dikantunkeun nu mana hanca dina bab ngadua kalimahna Allahumma simni eta alifna tajong ulah dibaca Allahumma aksimni ulah Allahumma langsung kanain Allahumma aksimni sekayanya doa itu ngaji teh naon doa kifarat kan majid subhanaka Allahumma sok aya subhanaka Allahumma sok aya nu kitu teh alifna eta tajong lah dibaca jadi kumaha nah gitu doa tos ngaos kan ya doa tos ngaos doa itu ya Allahumma langsung ya gitu Allahumma simni jadi alifna ulah diharkakan tajong we Allahumma simni aya nu maca Allahumma aksimni nah nya tes awios ngan eta teh nyarekan saha jurumiyah nyarekan saha sorof imriti yaqulu alfiyah dicarekan teh teu ngaji cek sar jurumiyah teh sebenarnya teu ngaji ulta cek jurumiyah teh Allahumma simni ya Allah isim muga ngajaga Gusti ni ka abdi ta aya nun mutakalim ta Allahumma simni mugi Gusti ngajaga ka abdi bil islami ku Islam ko iman bari nangtung Gusti abdi jaga keur tatih teh sing aya dina kaislaman kumaha tatih dina kaislaman ingat ka Allah artinya kelempang ingat ka Allah jaga Gusti abdi nuju tatih teh sing ku Islam sing dijaga ku Islam abdi nuju tatih wa'simni qaidan bil Islam jaga Gusti abdi ku Islam dina waktos cari diriksa keur dieu oge nyungkeun ka Allah hayang dijaga dibarengan ku Islam ulah kacampuran ku godaan-godaan iblis setannya tuh wah jadi nalika urang tatih cari mapa doana aja Allahumma simni bil qaidan bil Islam wasimni bil Islam qaidan qaiman qaidan berarti lamun maut keur dicari aya dina kaislaman maut keur tatih keur lempang aya dina kaislaman da memehna urang ngadoa heula ka Gusti hayang dijaga ku Islam dina waktos tatih mapa dina waktos calik warokidan jeung nyuhungkeun ka Gusti hoyong dijaga ku Islam dina waktunya ngigir insyaallah lah lamun diamalkeun saenya amalkeun Allahumma simni bil Islam qaiman wa simni bil Islam qaidan warokidan sakitu tah hayang dijaga ku Allah dina tatih keur lempang keur diuk keur ngigir ku Islam hayang dijaga ieu doa ti Rasul atuh Pak sae kacida pami diamalkeun nya kan tenan sae jarangnya aya nu ngadoa eta jarang sok Imam Majid kan ngadenge doa eta nya tapi lamun jadi imam ulah Allahumma simni Allahumma simna jadi kalobaan
ka Allahumma hdini upami sorangan upami lobaan Allahumma dina ya gitu Allahumma simna imam ngadua doa nu ieu diwaca anu ngaminan loba makmum bahasana kalimahna Allahumma simna bil Islam qaiman wa simna bil Islam qaidan wa raqidan. Palurah rek diamalkeun ketos berjamaah jadi imam ngaduana eta palurahnya insyaallah-nya. Insya terus jadi imam doana meunang tah eta apalkeun insyaallah ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ari panyuhkeun ka Allah mah sing loba eres teu sing seueur da Allah mah Goniyun maha segala-galanya termasuk maha beunghar matak sing loba menta teh ulah kapalang menta teh Gusti abdi hayang gaduh imah wios panggung oge ulah atuh wios panggung oge cenah sing alus sakalian ya Gusti abdi hayang gaduh bojo wios anu hideung oge manya sing alus menta mah bener teh nya kade sing loba kada Allah mah atuh bungaheun atoheun lamun jalma barang menta ka Allah loba ngan barang pentana kudu anu layak naon cenah layak nya pan hayang dijaga dina keur lempang keur diuk ku Islam layak Gusti abdi hayang cali ngan ulah napak cenah eta mah teu layak diuk teu napak naon diuk teu napak artinya Gusti abdi hayang papa di luhureun cai cenah layak teh eta aneh atuh teh pantes barang penta Allah model kitu atuh ieu dan para wali oge kana menta kitu tapi ku Allah di cumponan para wali para minta Gusti abdi hayang ngapung meh sakedap angkat tidak kita asal naon benar-benar ngelaksanakan perintah Allah dogika upami ditempuh ku mobil lillah tapi ieu mah sajam ge tepi kitu boga jasa eta waliullah ka agama Allah ka agama Islam nya contoh saha tah mama kadang sapi saha mama opo kadua anu di Banten Abuya Dimyati ya sebenarnya atuh kakek ceritanya ada kita karomahna gitu tanya panpun bapak teh rami di Banten jigana mah sering ka Abuya Dimyati jigana gitu nadar bukan anak laki rek ngaranan si Dimyati cenah beuringan ka abdi aya sugane unsur karomahlanya gitu nya kumaha eta karomahna diajakan ke budakna apa ayo urang sareng ka Mekah mama opo mama Abuya cek apana joget heula ke kula nyusul joget heula arang apa nah pas geus di ditu bapak geus araya duanana eta ira bapak ka dieu atuh dibejakeun urang udah dalila anehnya kunaon eta ku istiqomahna ibadah ku istiqomah dina akidah ku istiqomahna dina akhlakul hasanah dudika diangkat harkat derajat martabat ku Allah nempuh ka Mekah sakedeung karomah nya karomah para wali ari jalmi mukmin naon ngaranna maunah sari pamijahan teh Syekh Abdul Muhyi gaduhun para ge tempat ibadah guhana guha Saparwadi
ya Saparwadi atas kadinya can aya nu atas anu acannya ta ayeuna abdi diajakan ziarah aduh urang intikal tanggal 8 Agustus ka Pamijahan ka Manon Jaya ka Pangandaran 300 mahal teh bisa sapoe busna tuh 2 poe ka Manon Jaya Pamijahan hiji deui Sacan Mandaya tah di Sacan di Garut hiji opat Syekh Abdul Muhyi gaduh tempat ibadah Duha Saparwadi dugi ka tiasa angkat ka Mekah tidinya cek tukang mawa patromak tah ieu jalan ka Mekah teh mama jalan kadinya sok anjeun asup kadinya ka Mekah lain ka Mekah ka kuburan sia da karomah atuh ibadahna istiqomah karomah anjeunna dina dawana istiqomah dugi ka di Duha Saparwadi baheula masih naik gersang atuh ayeuna jadi wisata di mana-mana 24 jam baheula mah gersang leuweung gledegan di gua betah lain eueuh sato loba sato mah ngan eta sato tah ieu jami anu di gua teh jami soleh wa mama Syekh Abdul Muhyi Allahumma simni bil Islam qaiman wa simni bil Islam qaidan wa raqidan moal ngamalkeun etanya Gusti jaga abdi ku Islam dina keur calik eta sato ieu jalmi soleh waliullah lain ngaganggu tapi ngajaga luar biasa gua doa eta buahnya wallahu a'lam wallahu a'lam Syekh Abdul Muhyi ngamatkeun doa eta buah-buah inna dari doa ti Rasul atuh kasai kantengan hadirin rahimakumullah tah eta jadi urang mah ngadoa teh niat ibadah jeung ulah ngarep-ngarep hayang buru-buru hasil ya ngan niat ibadah we dan kege Allah ge bakal masihkeun atuh lamun urang ayeuna ngadoa lain niat ibadah hayang hasil geus hasil da moal ngadoa deui jigana mah tapi lamun niat ibadah mah hasil ngadoa tuluy teu hasil ngadoa tuluy meunang ganjaran lamun teu hasilnya tah makana ud'uni astajib lakum dirinya niat urang ibadah ngalaksanakeun perintah Gusti Allah kita ngadoa wala tusmit fi aduan wala hasidan nah wala tusmit jeung ulah ngabungahkeun Gusti fi aduwika dina aduan dina musuh sareng wala hasidan jeung ulah ngabungahkeun ka jalmi anu hasud aduh eta doa ti Rasul sae kacidanya jadi ulah ngabungahkeun ka jalmi anu naon tah anu hasud jeung anu ngamu musuh da Rasul mah musuh Rasul tapi ku Rasul kalaka di bageran ya anu rek ngabunuh Rasul tapi ku Rasul ditulungan berpikir eta jalma nah ieu teh Muhammad rek dibunuh tapi kalakah nulungan 3 kali berturut-turut nulungan ka eta jalma akhirna eta si jalma teh naroskeun ka Kangjeng Nabi Muhammad ari anjeun teh gagah-gagah teuing boga pangeran sabari hiji tina naon mun loba kaula minta hiji cenah da lain jawaban atuh pertanyaan kitu mah Rasul tiasa ngawaler lungsur wahyu ti Allah ngalangkungan malaikat Jibril surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad
diurutkeun ka Kangjeng Rasul ku Kangjeng dibacakeun ka eta si jalma qul huwallahu ahad ngadeg harita keneh dek kabunuh Rasul teh ayeuna jadi asup Islam. Nah itulah bageran Rasulnya lamun apa ieu erek kabunuh tuluy kurang ditulungan moal kira-kira lebok sia mudah kitu nya tah gitu. Rasul mah bersih manah ikhlas hate. Aduh nya sanajan urang teh acan tiasa tapi ari nyontoh mah sae kedah leres teh nya nyontoh mah sae kedah. Sok urang aos sareng sim kuring heula doana. Bismillahirrahmanirrahim sareng. Allahumma simni bil islami qaiman wa simni bil islami qaidan warokidan wala tusmit fi aduwan wala hasidan. Nah urang ngamalkeun lah insyaallah pangeulan ngamalkeun palurah geus jadi imam. Allahumma simna palurahnya gade jadi imam ulah sibdi pas sibdi mah kasorangan nya kalobaan Allahumma simna etasna ustad dina rabbig firli panlobaan henteu naon tarabbig firlana anut kana padamelan Rasul akiba waladzallin rabbig firli kitab Fathul Muin ayatah sabada ngaos waladzallin Kangjeng ge ngaos rabbig firli nya mata rabbig firli nya tuh nya cenah aya anu tara maca rabbig firli teu naon-naon nu maca rabbig firli sah salatna nu teu maca rabbig firli sah salatna anu teu sah anu teu salat bener nya jadi ulah diperdebatkeun nya biasa di dieu masuk make rabbig firli eta teh punten maca amin teh lain jang makmum hungkul imam ge kedah maca amin rabbig firli imam amin ngan imam tarik ari makmum ngabetem coba hor makmum kun tarik mah rabbig firli amin pasim kuring rabbig firli barudak nu tarik mah eta teh sunat kade maca amin teh minimal sing kadenge kunyalira atuh aya bahasana amin imam lain untuk disuarakeun yang ngabetem mau menang ganjaran. Jadi eta mah sunnah teh lain jang makmum hungkul tapi bareng imam jeung makmum sunnah maca amin. Tapi lamun makmum milan ka imam tapi eta makmum jadi batal dina naon lain dina amin lain dina takbiratul ihram makmum atisa mihalaan ka imam lamun dina takbiratul ihram. Allahumma inni a'udzubika atas cekam seratnya mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring umum kanggo para hadirin sadayana larasna tina katerangan agama upami aya lempatna tina kabodohan simkuring anu kahartos sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin istiqomah ku Allah amin ya rabbal alamin. Oge anu teh acan tiasa maraksakeun halal hadir mudah-mudahan Allah sing dipaparinan hidayah taufik tiasa hadir kana pangosan meh ulah hanya kalem ke di akhirat. Pemuda gegerokan
mangga diantos cupar kewajiban ngajak maleres teh nya diantos tah urang mah teu kudu geroge daratan nya alhamdulillah sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.